Geus we atuh tawes teh 2.000 hiji. Lamuru teh goceng 2 we. Beuteui teh 3.000 atuh meni kudu goceng. Hai sayang, selain donatur dilarang mengatur kuma urang we kuma tukang warung. Atuh enak ti pasarna eceran 3.000 ku urang dijual 2.000 mah alah. Sok we enak ka pasar nyalira encan ongkosna, encan ti ditu teh hargina ge sanes icaleun sakitu hargina. Ari nalawar teh sok tara kirim-kirim bagian maranehanana balanja ka urang duit kurang gope mah tuliskeun heula we. Terus giliran urang balanja ka pasar kurang 2.000 emang bisa tuliskeun heula. Benernya diuji nah jadi tukang dagang teh kudu kuat mental, kuat modal. Nah bun, jadi ini aku teh baru pulang belanja. Sasi saum teu balanja lauk asin dan nararoskeun wae geuning. Aya nu hoyong meser rebon, abi teh teu meser ada di warung sejen oge aya saurna Alin. Anu biasa-biasa wae mah aya, bosen unggal dinten kitu ning ngasakan teh bubuk wae saur. Baru 1 minggu puasa alhamdulillah aku dikasih THR 1 set spray. Bunda-bunda dari pasar suka dapat THR apa nih? Ide THR untuk warung tahun ini dong bun. Alhamdulillah beres-beres belanjaannya selesai. Aya nu ka warung hoyong meser sabun gandu 2.000-an padahal sapotongna 4.000.